Lahiran si Abdul Qadir, begitu lahir aya 5 perkara nu unik. Hiji, lahir tanggal hiji Ramadan, nyana geus teu dahar orok, lahir geus embungeun nyusu. Di urang mah kumisan janggotan bulan Ramadan madang keneh bae. Beda. Madang bahasa mana sih itu madang? Aing teu nyaho eta sebenarnya mah. Asana bahasa sepatan eta ka jeung mah. Rawakidang madang eta. Nah, nomor kedua, bapakna ieu mimpi pendak sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaunikan anak kos kitu nu paling hebat kaunikan anak ketika Syekh Abdul Qadir dilahirkan pada tanggal 1 Ramadan tahun kitu 471. Nah, 1100 anak lahir lalaki kabeh ku ngahormat kana karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir jadi wali kabeh. Nu lahir di Baghdad 1100 jadi wali kabeh. Percis kos di Indonesia barang si eta lahir pi presiden jadi tukang korupsi kabeh. Nu bareng lahir jeung si eta tukang korupsi kabeh. Alhamdulillahirabbil. Ayo sia. Dihibur geus kula mendek singkat bae. Aya guru urang ti Jawa, na ieu mah hiburan. Syekh Abdul Qadir teh kagedekeunana dihibur. Tahun 488 Syekh Abdul Qadir masuk di daerah Gerijailan ke negeri Baghdad. Panjang mun kukula didongekeun geus bae ulah wakalana. Airah deui. Ya, kemudian 32 tahun ngalalakonna Syekh Abdul Qadir teh lain lalagaan. Karomahna geus teu asing deui lain bae sekup nasional, internasional. Terus panjang masa Syekh Abdul Qadir mah. Ja teu maot wali mah. Ulah disangka wali maot. Buat ting kuariga aya Abdul Qadir. Percaya henteu di aya Abdul Qadir? Mana jelemana? Tukang naon eta? Nah, iyalah dibere hiburan. Lamun Kangjeng Nabi dibere hiburan ku Gusti Allah ketika darurat cai malalancer dina jemari. Tek 1000 jelema dah nginum teh saat-saat hiburan Kangjeng Nabi modal eta. Kemudian Kangjeng Nabi masak saleter nu daharna 1000 teu seep bahkan masih kena bisa diberkat. Saleter tapi kurang lamun muludan teh ka ditu berkatna tekor malulu heran ieu. Kangjeng Nabi mas saleter tapi didahar ku 1000-an bahkan cek Jabir bin Abdullah andai kata 100.000 moal seep moal bisa teu mah lantaran atuh mujizat hiburan para nabi. Hiburan para nabi batu bisa salam ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah hiburan. Ai urang mah hiburanna jahe assalamualaikum janda herang. Tak hiburan kena Kapolres nama. Supaya tidak setruk kayak Pak Bupati Kapolres begitu aja. Tenang. Nah iyalah hiburan-hiburan di makom-makomna. Mun Kangjeng Nabi kitu hiburanana. Mun para wali Syekh Abdul Qadir geus teh asing deui tadi geus dicaritakeun dina manaqibna. Urang ulah nyaritakeun Syekh Abdul Qadir hiburanana ulama urang bae etik. Ulama urang. Di Tangerang aya pamalingan kelas kakap. Ketika Syekh Nawawi aya di urang hiji eta pamalingan teh malingna saat eta maling kebo 5 nu geledhe maling sapeda reli 5 kemudian jelemana dipaehan dipencit set nu boga sapi na jeung nu boga sapeda otomatis polisi ngerahkeun sekuat tenaga untuk mencari pelakuna kesulitan ayalah nu ngabejaan di Belaraja coba bae soan ka Syekh Nawawi ka ditu coba mumpung aya di dieu Syekh Nawawi je budak ulah neuleuh budak da tuh jenggotan ge ai beuki dahar majang naon ieu mah budak ge lain sambarangan budak Kapolresna poho ngaranna kula tapi di catetan nama aya insyaallah soan lah ka Syekh Nawawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lantarannya nama bahasa Jawa ngan disundakeun bae. Ya isos titik-titik lah. Oh iya deh. Orang bagus. Kita mah Jawane Jawa mau orang mengkonon. Kula lamun bahasa Jawa santri kula nu seuri.
Heboh walau orang mau ke santri di dia sok didengekeun bae penting dah. Citu budak ngomong apa setan sih eta? Ya hiburan, ya hiburan. Ada apa? Cek Nawawi begini. Pak Kiai, di Tangerang ini mendengar ada kejahatan yang dahsyat. Enggak. Makanya Pak Kiai harus ikut tahu. Ya urusan begitu mah tuh terserah Bapak. Saya mah ibadah aja cek Nawawi teh. Bapak-bapak itu urusannya, saya. Bukan begitu. Ini ada maling 5 kerbau besar dicolong, orangnya dibunuh. Kemudian sepeda reli saat itu dicolong juga, yang punya relinya dibunuh juga. Nah ini kami sudah kesulitan selama 1 bulan ini mencari pelakunya, tidak pernah ada titik-titik temu. Mohon kepada Pak Kiai dengan doa Pak Kiai. Oh iya cek Nawawi. Ntar dulu ceknya, udah makan belum? Udah. Oh iya kalau udah tenang katanya. Ini cepat ketemu kalau udah makan. Nawawi asup ka jero nyokot broklak eta paranti lamun anu hayang ngising cepet ngising. Baheula mah aya broklak wali mah kan. Aya keneh. Di tulisanna di sejarahna broklak berarti paranti lamun urang hayang ngiceun cepet. Nguras. Diberelah Kapolres eta. Kapolres bingung atuh aing bisa ngising di jalan. Naon hubungan pamalingan jeung broklak ya? Cek Nawawi minum aja di sini minumnya, nggak usah susah-susah. Kalau pengen ketemu itu malingnya, bingung Kapolres. Jauh jasakan hubungan pamalingan jeung broklak. Jauh teka harti kurang ya. Asana urang ya lamun dibere ke heula. Tapi kelantaran dipaksa ku Nawawi minum, diminum ku nyana. Begitu diminum, udah pulang. Ini di mana titiknya? Enggak usah nanya, udah minum broklak kok. Cek Nawawi, udah pergi katanya. Atau Kapolres naik mobilnya ngeng. Pelebab-pelab raja, Cikande teh apa naya teh aya kali naon ngaranna teh? Cikande kali naon ngaranna? Hah? Pelebah dirinya nyana hayang ngising. Kapolres, aing teu kuat hayang ngising cek. Gara-gara Syekh Nawawi ya. Kunaon atuh aing jadi kieu ya. Pemalingan can puguh beunang aing geus hayang ngising. Tidinya langsung bae tah ka anak buahna, pegang tuh mobil. Emang kumaha? Perut. Sakit perut gara-gara broklak nih. Atuh terus ke handapan ka kali. Begitu nyana keur ngising, dijuru. Aya jelema keur ngarokok bae set. Aya sapeda rel ini dia. Ini kali ya. Hiburan wali teh geus kitu. Eta ngising sapotong diampet deui. Teu ngisang-ngisang acan Kapolres. Besi lumpat. Langsung ditewak, kamu malingnya. Waduh, maaf apa gimana maling ya? Atuh langsung tikem bawa. Tak eta wali teh geus kitu meunangkeunana lain make satelit. Make broklak. Iyalah hiburan para wali.